Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Baban. Hari ini kedatangan dua tamu istimewa ya, yang sudah tidak asing lagi, sudah terkenal di Jawa Barat maupun di nasional, yaitu Kang Aam Barakata, Sampurasun, dan Kang Jurel. Yang menciptakan lagu Secawan Madu. Cicilalang. Teman orang Jawa Barat sudah tidak asing lagi. Nah, saya akan menyapa Kang Kang Aam, sareng Kang Jurelnya. Kumaha, damang? Alhamdulillah, Pak Camat. Nya urang sih taros. Alhamdulillah. Bisa dage silaturahmi. Deten ieu teh ngahajakeun ya. Boboran siam teh satos boboran siam kadi tu kadi ka mana anu tacan kalanggo geuning Pak Camat gitu ya. Alhamdulillah. Ayeuna mah sanes Pak Camat teh atus pangsiun. Atus pangsiun 1 Maret 2022. 2022. Tapi kan pensiun itu bukan dari akhir dari segalanya. Oh, mohon. Malahan dimulai kegiatan baru dan kegiatan yang barunya Pak Camat. Ya ieu mah abdi kan nyangakeun silaturahmi oge ka palawargi sadana nyangakeun minal aidin wal faidin nya sanes ka Pak Camat teh benten nyuwunkeun dihapunten gitu ka sadana ge sami-sami. Kang Aham ngira sim kuring oge teu acan ngahaturkeun minal aidin wal faizin ka khususna wilayah Rancaikek ya. Umumna Kabupaten Bandung ya. Mudah-mudahan sadayana sarehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Ayo mah ngobrol silaturahmi. Ngobrol santai. Terus rame terus sabaraha sih teu pernah nih Pak Camatnya. Aya setahun. Abdi pendak teh ninggal waktu dikurati Pak Camat dirempuk waktu catur. Wah, iya. Waduh hebat Pak Camat. Caturnya. Dirempuk ku eta rel tahun 2001 berarti ya. 2002 hiji. Dirempuk sabaraha jelema tapi 20. Tapi meunah. Ngalawanan 20. Kalau 20 langsung catur. Waduh hebat sih. 18-2 menang. 18-2. Berarti waktu saretatnya masih kena ngajabatnya. Masih ngajabat. Asim kuring mah memang karesepna teh catur, pingpong. Tenis meja deh. Ya, tenis meja. Waduh. Terus musik. Musik jelas musik karena gitar we. Beda di Jepang. Kan di catur mah memang pernah 8 kali juara Jawa Barat. Wah, antar PNS. Antar PNS ya, namina teh Porpemda. Porpemda. Gitu. Malahan pernah atas nama Jawa Barat ke tingkat nasional di Bangka. Wah. Juara sabar eta? Katilu. Wah, Ngejit tahun sebenarnya. Sebelum Covid 2019 ka dieu awal. Can begitu lama artinya. Iya, 3 tahun yang lalu lah. Catur berarti di alif catur. Catur abdi di SMP lah. SMP. Pingpong atas ya. Pingpong di SMP, cuman pingpong mah teu pernah berprestasi. Ya cukup lah untuk tingkat kecamatan. Kecamatannya siap. Terus di Jepang wae gitar ya. Urang sebagai seniman leda ieu sami seniman gini. Ingin aya nu nyeratnya di badan Bapak Bande gini. Jadi tidak hanya olahragawan, ternyata kesenian lagi. Aya di cara megang. Abdi teh sebetulnya mah turunan seni Sunda. Aki pernah jawara kendang dulu. Wah, jawara kendang. Raden Suadma. Terus bapak mah kacapi suling. Terus jaipong. Raden Husein Sukandi. Memang abdi pernah belajar kacapi gitu nya. Tapi teu ieu. Teu lancar. Gitu. Ukur bisa trung-treng gitu. Teu lancar. Nah, lancarna karena gitar. Teu gitar kan teh jore-jore teh. Dua senar teh tinggal itu. Oh, iya mah ya teh. Petak-petik beda cing dari
Sering rumah tos hilap ceng teh jarang ieu. Eta non tukang ngamen biasa bakal eran nonton tuh. Dua senang gua tuh sama gitu. Soalnya lagi ngencing gitu. Ya. Kalau grup aya apa nah? Ya, non. Ada. Cuman nasib aja ini mah. Nasib di bidang pemerintahan. Di pemerintahan punya. Orang-orang mah kan ukur bisa genreng. Genreng. Nasibnya sebagai seniman gitu we gini kan. Tapi kan Kang Jurel itu pernah melambung sebagai pencipta. Ya alhamdulillah didinya. Itu kelebihannya. Termasuk Kang Aam kan pencipta dulu lagu naon Bandung bergoyang. Bandung bergoyang ya. So, Iya kan masing-masing orang punya kelebihannya. Gitu. Abdi mah teu kakena, paling geus we pacamatna we. Tapi pemerintahan ge Posisina. pemerintah terasnya sabaraha sama. Kayak ngobrol-ngobrol itu. Pak Camat kuliah Pak Camat di atas Ya, bangga. Bangga lah. Mau didenda Mau didenda lah. Mau disalahkeun ya. ngobrol-ngobrol itu tos pensiun janten sama teh tos sabaraha sih Di 1 Maret Maret April Mei tilu sasi teh can rame nya haneut keneh anet kene nya komo tilu sasi masih kene nyari teh sama teh taina waktu janten camat sareng teu acan raos mana nya ari raos secara materi mungkin camat mohon tapi kebebasan ayeuna nya bebasnya ayeuna mah teu ngemutan banjir mohon dengan ukur ya partisipasi we gitu Ya. kan dengan ngemutan masalah-masalah Sampah dan lain sebagainya gitu kan. mohon. Ya, Tapi bukan kadang-kadang berarti ngemutancul, ya. Bukan teu ngemutancu tapi kan Sudah tidak tidak bertanggung jawab. ada yang bertanggung mohon. Lamun teu ikut ge teu nanaon gitu Mohon. kan. Ya kita sebagai masyarakat aja. Ya. Ikut Oke, peduli. Iya. Ya kotor ya banyak. Ya. Waktu itu kita juga bareng-bareng dengan alumni SMP Racekek memberikan bantuan ke Desa Racekulon. Oh. Ya, lumayan lah. banjir Banjir. Oh, Banjir. Kita galang ya sebagai masyarakatnya gitu. mohon. Itu pernah. Kemudian Kepedulian eta mah mohon sebenarnya ya kebakaran ya. Musim kuring ge ayeuna mah banyak waktu jadi teh mohon di riungan silaturahmi lah dengan teman-teman SMA ada SMA ya Dika aya ayeuna komunitasna sampai ke 40 angkatan Oh. pernah. Terus SMP 30 angkatan itu kan banyak teman Seru waktu teman berkunjung silaturahmi nya kata berkunjung lah silaturahmi. da menuju ngajabat kene mah sesahnya milih waktu segitu teh nya Tapi keuntungan lamun keur menjabat keneh mah urang teh bisa mantuan biayana. iya dari aya anggaran Aya serius aya anggaranna, da anggaranna tina saku we da. Moal aya anggaran pemerintah jeung reunian. saya anggarannya Wah, ngan ya kelebihan kita ya kita bantu. iya nah terus kieu Pak Camat kan upami nuju ngajabat mah program tos jelas nya berdasarkan instruksi atasan ya ti Pak Bupati dijalankan terus upami ayeuna satos janten Camat aya program anu dijalankan atau programna Pak Camat Ya, mungkin program-program yang tidak formal gitu ya. mohon. Jadi ya untuk di ya anggaranna, ya kegiatan ya untuk gitu lah kita Mohon. ada waktu dengan komunitas-komunitas, Mohon. ada Rancake Community gitu kan, gitu. Aya komunitas permainan catur, banyaknya nih yang bisa kabupaten masih ikut berpartisipasi. Komunitas pingpong lah biar sehat. Iya. Terus komunitas sepak bola juga ikut, Mohon. ya ngiring lah. Mohon.
enak masih kene ring-ringan pengurus di Ranca Ekek. Di SSB Ranca Ekek. Akademi Sepak Bola Ranca Ekek ikut bergabung. Kayak Padewana, Pandirinya. Ya mungkin nanti kita mohon bantuannya kepada para dewan yang ada di Dapil 4 ya, untuk mendukung semua program Pak Bupati khusus nama gitu kan. Ya. Cuman saya mendukung program Pak Bupati secara tidak langsung. Ya sebagai tokoh. Ya. Kalau ngobrol tadi Pak Dewan, upami ninggalinya itu Pak Samad teh, bukan pada itu kan dia orang yang punya potensi merat dengan masyarakat. Ini pasti orang dewan-dewan itu berkaitan dengan eta pasti aya nu ngelirik ya. Seureun eta urusan sareng kangge urusan politik kangge KPI kumaha aya nu ngelirik teu? Ulah waka diobrolkeun eta mah. Tama ayeuna ngobrol nu kitu mah. Ayo orang lanjutkan ya. Dia udah mau ngadengin dewan tadi. Ini potensi mah gede itu. Iya didinya teh udah tanggal itu silaturahmi. Terus tadi teh program silaturahmi naon didinya teh didinya. Oh, nya Forum naon. Tamun kalasan abdi teh kieu Pak Camat. Kan abdi teh sabarasa sikap pengker teh janten rakyat. Pak Camat dia di Cileunyi di Mutiara Indah, Ciherang, Jelagong. Terus abdi ngalih kali itu kemarin murang kali teh hayang lebet negeri SMP hiji negeri. Alhamdulillah. Oh, jadi Bumina dicanakan itu. Dicanakan itu. Tak karasa di itu teh seueur komunitas para seniman-seniman nu aralit seniman reak, seniman benjang, teras bajidoran, seueur itu pencaksilat. Nah, abdi kelasan di bidang seni, resep kana seni tradisi nya akhirna abdi kan silaturahmi mendalami aranjeunna sadaya nu kegiatan anjeunna aktivitas. Abdi teh ngadamel forum silaturahmi seniman Sunda. Oh, saya tuh. Insyaallah ke dina waktosna. Saya ira di ieu. Insyaallah dina waktosna Kang Sahrul Gunawan ke Sumping. Insyaallah dina waktosna. Tah ngomong soal Sunda, sim kuring ge da turunan mah. Tah mun di mana tah? Eta teh ahli-ahli seni Sunda. Palawargi da ieu ge sanos pejabat nu pemerintahan rek. Seniman oge. Seniman. Pun aki kapungkur Jawara Kendang. Oh, Jawara Kendang. Jawara Kendang. Terus Bapak PNS dulu, tapi kan kaca pisuling. Oh, kaca pisuling. Gitu nya. Jaipongan, senang Pak Gugum Gumbira kebayangnya. Mun almarhum nya. Tama lahan mah aya tari di dieu ge. Nu asana ti Ranca Ekek Serimpi nya. Tari topeng. Mang Odik gak ya keneh? Wirahmasari kapungkur teh. Kantos ngadangi Wirahmasari. Wirahmasari. Mun kantos eta. Itu teh pun aki ge ngiringan ngabentuk kapungkur teh. Jadi dia seueur lah di dia Pak Upit, Pak Iskandar, seniman-seniman Sunda teh. Pak Anda. Seueur seniman Sunda di Ranca Ekek insyaallah. Tangke Kang Aam biasalah misalkan menelusuri seni-seni Sunda nu aya di Ranca Ekek, seni buhun, kabupaten da aya lagi aya naon namina teh nu dikepreh-kepreh teh. Oh, nanti. Karinding, terus kaca pisuling, terus naon aya kuda lumping lah. Kuda lumping. Kuda reak naon, kuda lumpingnya. Kuda renggong. Kuda lumping aya di. Kuda lumping nah iya. Badawang Ranca Ekek sudah menasional Badawang tumeritis. Jadi banyaklah seniman Sunda di Ranca Ekek. Ya Kang Aam kalasan ka Ranca Ekek ya, ngabrolkan Ranca Ekek ayeuna. Ya, iya siap. Tapi datang misalnya ke abdi kan bade mewadahi keseluruhan seniman da harapan kieu Pak Samad. Seniman orang teh seueur, seniman Sunda teh para seniman-seniman Sunda teh seueur. Tapi salah sahiji dinu pop Sunda. Dina lagu-lagu pop-popan urang teh ku Jawa. Eranya ku Jawa. kapungkur mah pernah
Kang Do Sumbang melejit di lagu-lagu Sunda. Ayeuna ieu deui nya. Maka dia ieu teh para penyanyi di dia teh sering nyanyikan lagu-lagu Jawa, tapi abdi ka Jawa asal teh nyanyikan lagu Sunda gitu. Caranya, ayeuna kudu dirobah deui. Eueuh. Ayeuna kudu kena dirobih deui. Nah, makana dengan kudu makalangan deui lagu. Nah, makana ku aya forum mudah-mudahan jadi solusi. Mudah-mudahan lah. Tah terus kieu dia, Pak Camat di dia para seniman-seniman teh nu kangge manggung ieu teh silih-silih kitu tah, silih teh. Jadi hargana teh hargaan urang teh. Ya eta nu kudu Kita bade bicara diatur teh nya. Diatur. Kudu nama Hari kudu di Jawa mah tukang kecarek we boga mobil. Kudu aya aturan nu khusus. Nah, abdi saya membicarakan eta. Jadi ulah saling jual murah tah gitu. Ya. Saling iyalah terus salah satu faktornya kan antara saling normal terus ya malahan lamun saling dukung kan semua pasti kebagian ulah hayang muncul sorangan gitu. Tah gitu Pak Camat Canandu teh nya nuhun sawe Pak Camat ngarojo ke di waktuna sumping gitu. Ari abdi mah pan nyanyi oge tara jadi duit. Kan baca-bakan orang-orang. Eta. Tapi jujur orang di perlombaan nyanyi orang jeung Pak Camat Pak Camat juarana ampun atuh gitu. Pak Camat juarana lagi karena we ge duh cing teh bicara kabisan apa nya kalau benten urang eleh rumaos nah teh gitu nya. Tapi mah korporasi Banten di teh pada posisinya. Jadi tapi kala ya kan pernah ngarang lagu anu tenar ya. Sing di deui lah. Di koyon naon? Sawan Madu. Cawan Madu. Terus naon? Abdi mah nu eta mah bala-bala lagu Sunda mah aya kan Bararade. Cikowi bala-bala. Ai Cawan Madu teh kumaha poh? Coba. Hilap deui cing. Sawan Madu coba. Kumaha? Terus. Tah, Minoan. Dino naon? Mangga dia naon Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Itulah. Tega-teganya urusanku kau balaskan kecuranganmu. Suaranya itu. Mantap. Iya ingat. Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau bangun Tuhan yang menjanjikan hidupku yang menghancurkan tega-teganya urusanku kau balas kecuranganmu. Wah, mantap. Ayo Kang Am lagu naon? Udah tuhnya. Pernah teuing deh dia sakit tadi ningali TV dia kan yang teuing kunaon tadi urang kenal aja. Tapi itu bukan karangan deketin kunaon. Mati. Aya sih. Kantos naon? Oh gitu. Dina Dekat teuing kunaon mun nempok anu deflon bisa micet panon sok hayang galelesan ieu bisa teuing kunaon eta ini pun celik panon ongkan kapucan sok hayang melukang kon duka teuing kumaha muli asa kabita nempok sitis nugelis ngadadak sok panas iris duka teuing palaur berejeung anak batur mocon di luhur kasur kalewat dicerak teukur duka teuing cen saha mun hayang asih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka
teuing usaha kuring terumasan dan kawin geus kesian budakna kapaan. Duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lempar teuing sok ngalayap tunggal penting. Duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan si eta geus diraosan. Mantap. Lageure eta mah. Lageure. Aya sosial barudak ngora ayeuna. Nah, nyapan lagu mah rek bari heureuy, rek serius, teu penting mah ayeuna mah pira. Enak. Tapi para wanita saya tuh hanya pejabat sama biasa ngiringi iya deh para penting hebat ya Pak, berarti sudah layak disebut seniman. Jadi orang terlepas tadi ngomong saya salah, jadi dina senina nyambung kurang diajar dina tadi nanti pemerintahan kurang rumah cara bermasyarakat dan sebagainya gitu. Nah, biasa tepat. Pemerintahan itu tidak terlepas dari kemasyarakatan. Karena pemerintahan mengatur masyarakat. Ya. Jadi pendekatan ke masyarakat harus lebih bisa ya. oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Iya. Tageuninnya masalah masyarakat mau lebih paham. Itu bisa tahu. Persantan Pak Camat. Tungguan Pak Camat, atur nuhun pisan di parantos diangkeun ka dieu dina raraga silaturahmi Pak Camat. Nuhun Pak Camat mugi sing tetap sehat. Amin. Berkah, panjang umur bari sehat. Amin. Salamina gitu. Hatur nuhun Kang Aam, Kang Jurel, parantos tiasa silaturahmi ka Rorompok. Mudah-mudahan silaturahmina tiasa panjang. Amin. Salamasta. Terus abdi ka ditu ka camatanya. Atas kata bibisan berguruna dina tadi nanti kemasyarakatan. Terus kata bibisan ya lain. Nah, urang itu kawartos ka pemirsa. Mangga atur nuhun ieu. Mangga. Silaturahmi sareng para tokoh seniman Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.